adalah Ki pada Rincang. Ki pada Rincang mempunyai salah satu jago murid, Al-Faqih Al-Wari, Abah Usuk Caringin anu ku urang dipika cinta. Urang pun bakal mapai pertemuan antara Abu Yauci dengan Al-Faqih Al-Wari, Abah Usuk Caringin. Setelah pulang ke imah, ngobrol jeung Abah sepuh, Bah ya iya dititah neruskeun masantren ka Banjar ku ajengan imam. Cek Abah bener eta samemeh aya Banjar maot geus datang ka Abah uci lamun neruskeun mondok titah ka Banjar sanajan kula geus maot. Akhirnya berangkatlah singkat cerita di Cilongok menuju Banjar Ciamis, datang ke terminal Cibenter kurang lebih sekitar jam 2, sepi biasa. Karena suasana penting, akhirnya guru urang niangan musola nuka beneran can salat maghrib isya jamaah akhir. Akhirnya datang ke musola, aya bapak-bapak keur ngalawudu. Alhamdulillah aya batur. Beres wudu, guru urang wudu, asup ka musola, ternyata si bapak tersebut nungguan. Jang tajan sholat, oh tajan ya urang sholat, ih abdi mah di jamaah, oh abdi ge sarua di jamaah, ayo urang berjamaah, ayo mangga ujang imam, ente bapak bae nu jadi imam, ujang bae nu jadi imam, bapak mah teu bisa usolina. Bentuk bapak bae jadi imam. Akhirnya si bapak tersebut jadi imam. Buru urang ditalik nangtung rada jauh. Cek si bapak ningali ka belakang tuh, yang urang panduaan bae rada majuan sih. Oh mohon, sebagaimana kaifiah cara berjamaah berdua. Sholat isya, laju sholat maghrib. Setelah selesai ngobrol, ngalering ngidul kakulon karetan, cerita si bapak cerita, guru orang pun cerita naik mobil tuh mulai Cilongok ke Cimone ke Grogol naik bis langsung kawetan. Oh, bapak mau lebih jauh. Ay bapak di mana gitu? Sanajan disebut ke alamatnya ujang mal nyaho. Jauh bapak mah. Ente jauhna di mana tuh pak? Jadi Sunda. Gajian kukumaha ge Sunda mah kaukur. Ciamis, Tasik, Garut, kadina Bandung, kadina Bekasi. Betul jelas sudah jeung Melayuna. Waduh Pak Agus ngabuk ya. Terus menjelang subuh si Aki si bapak-bapak ngomong, kulang marek berangkat heula. Cek kakak kula moal salat subuh heula. Ke kula mah subuhna di jamaah. Kakak kula ngawulang kan jamaah eta pasanganna johor jeung asar, isya jeung maghrib, subuh jeung duha. Ya mah mazhab Haji Pendi.
Allah dongeng subuh kejeng dua Allah hanya oknum-oknum tuh ente bapak mari tilabai gampang sholat subuh. Oh akhirnya terilah datang muazin azan seperti biasa terus sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah melanjutkan perjalanan ke pondok pesantren Cibentur Banjar menggunakan abang beca sebab jauh antara terminal Cibentur ke pondok pesantren lumayan jauh nyaon teh kurang pengalaman sih jauh lah tuh. Begitu datang ke lebah makam tukang beca ngomongin terus di dia bejang becananya terus tinggal lempang itu beli itu pesantren. Oh mohon atau mohon seberapa pak ya setengah dibayar atau dibayar usaha ku bapak tadi di musola. Oh dermawan mun bapak-bapak Naji Pendik mual ngobrol di musola jeung anak muda pasti ngomongnya kini rokok tuh iya mah dibayarkeun beca ku bapak-bapak tersebut bagir ta bapak-bapak nyawan ibu dak rek pesantren turun ti beca lempang pas hampir gerbang pondok pesantren aya aki-aki anu lumayan sepuh dan danana ya dandanan seorang kiai cek kakak gula cek almarhumah pasti ya kiai Banjar pasti kulantaran di jalan iwal kadinya hiji-hijina maka mau tidak mau terpaksa sasalaman pas rek sasalaman betapa kagetna kok iya kiai mirip jeung nu di musola tadi nu jelas teh mirip jeung Haji Pendi kok mirip cuma hanya pakaiannya berbeda di musola berpakaian sederhana cenderung lusuh ieu mah cenderung rapih dan bersih mungkin mirip hanya mirip loba kan jelema nu mirip loba ya kan sangat loba Pak Haji Agus mirip Rano Karno nggak ada nggak jauh mirip ditanya ke aki-aki nuti mana jang nuti Tangerang aya naon bade pesantren oh terasa gitu terus mana asup ke pesantren biasa kumpul-kumpul jeung teman-teman jeung rekan-rekan ngopi ngarokok dan yang lain-lainnya setelah istirahat maka diantarlah kulurah pada saat hari teh ajengan nyekel pesantren Cibentur 3 hiji ajengan dun 2 ajengan kakak ketilu ajengan mumu ngiti kanu pangsepuhna ka ajengan dun waalaikumsalam pas dibukakeun kok wajahna lain jeung nu tadi sasalaman mungkin engke kiai nu kadua ngobrol ngalir ngidul akhirnya selesai kaajengan anu kadua ajengan mumu pas begitu buka assalamualaikum kok wajahna lain nu tadi mungkin ajengan nu katilu beres ngobrol dirinya soan ngider deui ka ajengan kakak terakhir ajengan sepuh assalamualaikum ngajawab bijaro waalaikumsalam dengan suara anu bergetar waalaikumsalam wah iya pasti iya jelema
soalnya ieu pangaki-akina ieu. Iya pasti jelema. Begitu dibuka pantat lain kene bae. Kok lain ya? Ngobrol panjang lebar jadilah santri Banjar. Cuma teu habis pikir saha aki-aki nu aya di gerbang pesantren. Teu habis pikir tampangnya tampang kiai. Wah, ulah-ulah eta mah mungkin tukang daun tuh mungkin. Guys, pesantren ngaji seperti biasa normal, terus seperti halayak. Eueuh naon dina ngaji teh. Menang setahun pulang ke Cilongok. Kumaha ngaji di Cici? Kaharti. Tamat. Dimulai bab salat, terus rukul ibadah, rukul muamalah, munakah jinayana. Geus kapanggih sia ke jeung aya Banjarna. Aya Banjar mah geus maot. Ya hoeng geus maot. Sia geus kapanggih can jeung ayana. Kumaha manggihanna mun jarang geus. Sia nyahoan teu aya Banjar. Kumaha carana? Entah kudu make cara. Nu di musola salat jeung sia nu jadi imam eta aya Banjar. Sia naik beca datang ke pesantren Cibenter disambut eta aya Banjar. Masya Allah, datang ke pesantren langsung disambut Roh Al-Maghfurlah nama Khalil anu terkenal dengan ayah Banjar. Beda jeung santri kuari datang ke pesantren isuk-isuk biasanya pertama kapanggih jeung tukang uduk. Mangkakan jadi ustad lagi ngariung beta. Aduh maaf kapun Allah Haji Pudoli ulah tersinggung. Eta ya Banjar. Iya eta ya Banjar. Eta. Nah lagi sia ka Banjar deui pesantren satahun deui. Sia geus 2 kali kapanggih, sakali kapanggih. Usahakan 2 kali kapanggih deui dalam setahun. Mun can 2 kali kapanggih deui ulah waka balik di Banjar. Siap. Berangkat deui lah ka Banjar. Ngaji biasa normal. Ngan mulai hampa. Sebab tujuan kan itu teh lain dek ngaji kuarimah. Aya tugas kita manggihan ruh seorang sosok nu geus mau. Karena tekun, karena ulet akhirnya dibukakin dilah wallah di saat jarah hadir ayah Banjar. Biasa bukan naon anu diobrolkeun pada saat eta. Cek ayah geus anjeun ayeuna pulang ka ditu. Cek kakak ulah teu bisa sebab dititahna ku abah kula 2 kali kapanggih deui. Ieu karek nu kadua berarti sakali deui. Ulah tujang. Anjeun mah 2 ku sorangan, ieu tinggal sesahiji deui jang kabehan. Mun ku ujang kabeh tilu-tiluna kumaha? Balik ke itu. Terus sanes kapanggih beberapa bulan teruskeun di Banjar, balik eta lama. Datang ka dieu ku abah kula 2. Untung lain usim kemanya. Kalau kemarin 2 kali kapanggih. Sekaba geus kitu mah teu urang ngatu kalian. Urang ka ditu ka Banjar dengan waktu nu senggang karena pada saat itu masih sulit keneh kendaraan. Urang ka ditu pamit barengan.
pamitlah dari itu ke Banjar kabeh diantar ku keluarga. Pada saat harita hampir bertepatan dengan mautna Bapak Kolot ya Ki Akhirat anu didoyong. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah sekelumit tentang perjalanan kisah pesantren guruan di Banjar. Setelah itu dilanjutkan pesantren kilat pesantren pasaran di antaranya pernah pasaran di Ciberem di Ang Sadili. Ke tengah-tengah ngaji tiba-tiba Ang Sadili urun nyurahna bengong nyile kakenca kakatuh biasanya ngaji sampai larut malam. Ieu mah masih sore kene langsung wallahu a'lam bishawab. Yang pakai baju merah ke rumah. Sedengkeun pada saat harita nu make baju beureum kakakula kaget sieun karena keruberangna mantes di kota. Biasalah jangan kepentingan dikobong kayu mah karena digerakkan ke guru akhirnya datang kayu mah langsung ditanya, "Hai anak muda, siapa kau sebenarnya dan dari mana?" Aslinya begitu. Asli mah nu nganggo acuk beureum ka bumi saatos datang ka bumi ditaros sahanami nu ti mana masuk ke bumi. Kan kita di Jakarta ini. Oh kula nami Uci bin Abah Mang Haji Indim karena amanat abah gula ke seluruh anak kamana bae sia pesantren ulah mamawa aing ulah ngomongkeun aing ulah ngaku-ngaku ka aing. Santakeun setiap pesantren pasti selalu nyebutna Mang Haji Indim. Anak saha? Anak Haji Indim. Karena amanat ya Abah. Haji Uci pun begitu ditanya ke Ang Sadili, anak saha? Anak Mang Haji Indim. Mang Haji Indim mana? Indim naon? Indim naon? Karena didesak disebutkan Dimyat. Langsung ditunjuk, dek naon ka dieu? Dek naon ka dieu? Ngaji Ang. Pernah hasan di mana? Kerese. Panggeus ngaji kita na ieu istifadah. Tabarukan sakalian ngagali ilmu, nambah-nambah ilmu. Pulang. Cukup. Ulah terus sampai ini dia. Kunaon gitu. Aang tadi keur ngaos, tiba-tiba aya cahaya di sakeuling majlis. Ningali ka kenca, ka katuhu, ka kulon, ka wetan, terus ngider eta cahaya dalam hitungan detik, asup ka lawang, langsung ka luhur sudah anjeun, asup ka dada anjeun. Ayeuna pulang. Entah bade satamatna bae. Menang teruskeun di dia ngaji tapi ulah ngaji. Menang terus di dia ulah nyebut guru kaya. Dek sare nangga, dek dahar nangga, dek ngaji silakan tapi ulah nyebut guru kaya. Itulah kata waduhan Ang Sadili. Ya Allah Rabbi, tapi amanat Ang Sadili tong wawartos kasasahan. Siap. Coba andai kata terjadi seperti kos gitu ke Haji Pendi. Cahaya anak Philip. Anak Philip.
aduh ya Allah ini terus linya kadiakeun ang terlalu serius kajina ngaji harita pasaran sambil nges dilewat-lewat lolobana digerakkeun ngobrol ajak ngarokok ngopi mantap tak ku guru digitukeun dah ya Allah setelah selesainya singkatnya teruskeun lalampahan pendah pasaran di anu mulia ajengan mudrikah Sela Jambu terus lalakon pesantrenna ka aang pasaran di aang Encun pun masih daerah Sukabumi. Nah itulah jejak langkah perjalanan pesantren guru orang di tanah Pasundan. Hanya segitu anu kanyahoan kisah ku keluarga. Adapun terus dari ke Kakulon pertemuan dengan Hadratus Syekh Abuya Cidahu dan yang lain-lainnya insyaallah kukula bakal disambung dari dalam lanjutan berkelana satu karena alhamdulillah pada saat aina hadir panutan orang Al Habib Umar dan Habib-habib yang lainnya kirang insyaallah lain waktu sambung kembali saat beres pesantren Abah merintahkan supaya neangan 40 guru anu berkenaan dengan kebatinan maka guru orang berkelana dari mulai Merak terus sampai Jawa Timur Madura terakhir di Kalianget perjalanan satu berkelana satu tidak selesai dilanjutkan ke berkelana kedua terakhir menggapai matahari. Nah itulah sekian sekelumit tentang manakib kisah guru orang untuk sementara ini. Insyaallah orang lanjut di episode yang akan datang. Pertama orang doakan heula mudah-mudahan guru besar orang Abuya kakanda nutos ngantunkeun urang dihampura sadaya dosana disenangkeun di kuburanana sareng diluhurkeun darajatna jeung mudah-mudahan termasuk jalma anu bisa nyapaatan jeung terusna nyapaatan ka urang sadayana. Hadirin jamaah rahimakumullah penting ayeuna kula make jas katebak teu saha kira-kira nu nyogokna ieu jadi cek Habib Umar kamari ji Kiai kalau bisa Pak Haji Pendi dimasukin dalam manakib saya bilang maaf Bib jelek semua renyak Habib Umar nggak apa-apa dicantum aja. Kenapa guru kita kunaon guru orang baik berteman ke jeung Pak Haji Pendi jeung Haji Rusdi anu nguntungkeun manfaatna Yang Haji Agus mah jelas hitunganana
ngebul ngunaheun ai ke jeung Haji Pendi Haji Rusdi apa dirimu tapi insyaallah urang bahas kunaon guru urang selalu ditemani ku Pak Haji Pendi Pak Haji Rusdi jeung Pak Haji Agus Salim. Insyaallah tunggu dalam episode yang akan datang. Mudah-mudahan mati lampu. Ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sakumaha cak kamari sanggeus guru urang Pesantren di Gresik Banjar terus melanjutkan kilatan-kilatan pasaran-pasaran istifadah ke Ciberem ke Selajambu ke Ancun termasuk Picung Bentur dan yang lain-lain. Maka dipanggillah ku Abah Sepuh di ayeuna sia ngaji tauhid tasawuf jeung thariqahna ka aing ajak adi-adi nu lain diajak ya ngaji siap saya kakakula ya jalan untuk mau ya Haji Bidin sedang terbang di awan Lampung kita tenang gaji Tijan Daruri kecil ipis kitabnya ipis Tijan Daruri aing geus boga coretan eta mah sanajan ditah maca ge geus aya coretan lumayan Haji rimong dirinya Haji wujud kidam bako mukhalafah lil hawadisi urang tabarukan barengan wujud kidam bako mukhalafah hawadisi qiyamah wahdan ilmuha wa zaman basar kalam aliman dimulailah ngaji wujud hartina Allah ya lu ditanya kakak kula doang hadina kula henteu ci Allah ayat ayat naon dalilna ayat dadamelanana ayat ciptaan yakin Allah ayat ayat karena ayat ciptaanana kumaha lamun Allah teu nyiptakeun naon penyiptakeun aing penyiptakeun sia penyiptakeun bumi penyiptakeun langit teu lainna rek percaya ka Allah aduh mundur ya ini ngaji lu ceritanan ieu teruskan ngajina kumaha artina wujud wujudna Allah tete kami kapal tegap hayaan kowe jeung henteu bakal leuweuh